ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura nggak tahu. Tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur, udah nanya melulu. Tengah 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 tengah. Dan hari hidup teh sok anehnya, amun duit saeutik hayang loba, amun loba hati jadi teh kubu ya. Heh, Kang Kabayan, hari isuk-isuk ulah nyempil sapa wae, buru gara bebenah. Belum bebenah pikiran wae. Kuringan ngabayangkeun teu lamun hiji waktu duit datangna teh disangka-sangka. Lamun kitu mah tinggal ditarima, ulah loba cingogo. Assalamualaikum, ieu rumah Kabayan. Waalaikumsalam. Ya, ieu Kabayan, saci Kabayan, sikat sabageuna naon. Haha. Ana tidak mencari hasil, tapi Ana membawa ke mana? Astagfirullah Kabayan, ieu naon? Pak, iya, duit banting, aing menjual marbur, bisa kieu. Rezeki datang dari Allah, gunakan baik-baik, insya Allah barakah. Rame-rame aya naon ieu? Astagfirullah, duit. Ieu duit Arab, duit minyak. Ini ada di rumah duit, coba ya pikiran orang sama. Kabayan. Ieu kesempatan nilpoba. Kesempatan mah nya, tapi lamun teu dipikirkeun bisa robah jadi masalah. Beli motor, buka usaha, beli sawah, jadi juragan. Nu penting mah ulah poho ka tetangga. Duit mah alak, lain tujuan hirup. Heh, cantangku duitna barokah, ulah ribut kieu. Duit can dipake tapi nggak bisa ngolah silaturahmi. Duit datang gancang, tapi tanggung jawabna berat. Namun salah langkah, lembur bisa panas, hati bisa rusak. Kabayan. Duit teh bisa jadi cair panas. Lamun teh hati-hati, bisa nyebur ka diri sorangan. Kaifi. Jadi kumaha mak? Bagi kana perlu, simpen cukup, jeung ulah kahilangan jati diri. Duit iya mau ngajadikan orang loba jadi sombong. Nu penting mah urang tetep sarua. Kurang pakai kan yang benar lain pamer. Kaputusan ayeuna bakal karasa hasilna engke. Teka rasa ke sabulan. Iya kan geus arek bea Kang, tapi lore karasa leuwih tenang. Eta pandayon itu teh apa lain teh maksud. Kabayan, kayaknya mah yang mana bisa bayin. Bisa lain miskin mah bisa itu landa, loba nu siri. Kang, ayeuna mah karasa ari loba duit, hate teh asa rame, ning ayeuna minta loba duit, asa bersih hate teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabayan, ana dengar kamu sekarang sudah berubah. Jadi masih diajar sih. Duit panas, geus kaliwat, tapi pelajaranna geus apa. Lukisan saya terus masih pelajaran, hanis Kabayan dong, tapi kami kasadayana. Rezeki nu hadiatkeun lain loba, tapi bisa ngajaga silaturahmi. Janganlah kamu terlalu mencintai uang, karena itu dapat membuatmu lupa pada Allah. Dan sungguh kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati, bukan kekayaan harta.
duit panas bisa nyiin tilu. Bisa nyen ribut, Tapi bisa jadi pangajaran. namun diatur ku akal jeung unan. Lamun lain teteh awewe Tapi lamun jadi bibit kawin harida Lamun lain teteh awewe terus terancam hayang jadi bapak boro-boro rumah tangga Pangges tubuh gawe oge